Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kumaha sadayana damang. Tepang deui sareng Miss Nunu dina pangajaran bahasa Sunda. Dina danget ieu Miss Nunu bade masihan video ngeunaan review pembelajaran dina topik 5 dugikeun ka topik 8. Yuk urang mulai. Dikawitan ku topik kalima anu judulna pangalaman. Pami hidup masih emut, Miss Nunu pernah masihan teks anu judulna Ameng ka Kebun Binatang. Nah, teu hilapnya di gigirna aya oge kamus alit anu eusina aya kecap-kecap anyar anu aya hubunganna sareng pangalaman oge ngeunaan liburan. Nah, ku hidup engke tiasa dibaca deui nya. Saatos kitu urang lajengkeun kana pangajaran nyaeta ngeunaan sasatoan. Nu kahiji aya sato kukupu atau kupu-kupu. Anu kadua nyaeta beurit atau tikus bahasa Indonesia nama. Teras anu salajengna aya buuk. Buuk teh burung hantu teh ya geuning. Teras aya di gajah. Anu salajengna aya deui sato ngaranna teh kuya. Tah ieu mah sato anu leumpangna teh ngeteyep lila pisan. Nu terakhir nyaeta maung sato galak. Nah, teras urang lajengkeun kana topik genep anu judulna lingkungan. Tah dina topik ieu mah urang dikawitan ku pangajaran sajak anu judulna Sakola Abdi. Nah, dina sajak ieu nyaritakeun sakola anu eusina teh bersih pisan lalenang herang saurna teu aya runta barata. Nah, oge aya kamus alit anu eusina kecap-kecap anyar anu kedah ku hidup dipikahartos. Nah, dina bab ieu oge hidup diajar kana kecap-kecap oge kalimah anu aya hubunganna sareng lingkungan. Tah geuning aya gambar ieu kalimahna nyaeta micin runtah kedah kana tempatna. Aya deui limbah kimia nu ngabahayakeun kasehatan. Da emangnya kacida pisan ngabahayakeunana teh. Teras salajengna aya deui nyebor tutuwuhan sangkan lingkungan asri. Saha anu sok mantosan ibu di bumi nyebor tutuwuhan? Saenya lajengkeun. Tah ayeuna urang lajeng kana topik ka-7 judulna sasatoan, tutuwuhan, sareng barang disabudeureun urang. Tah di dieu mah urang diajarna dikawitan pami hidup emut ku pupuh. Pupuhna nyaeta pupuh Mas Kumambang. Yuk urang regepkeun. Itu kusir bangun ambek-ambek turun tina delman budak dipecutan tarik teu aya pisan rasasan tengareskeun bungkina ka satu padahal mogokna lantaran kecapit teuing hayang sok eureun heula. Coba lamun aya nu ngarangkit kusir geus tangtu karasa nyeri moal salah deui sato ge kitu sarua.
Tah eta tadinya pupuh Mas Kumembang teh. Ayeuna orang masih keneh dina bab katujuh nyata ngabahas ngeunaan barang, tutubuhan, oge sasatuan disabudeureun urang. Nah, pami masih emut dina student book hidup kantos ngabeda-bedakeun nu mana nu kaasup barang, tutubuhan, oge sasatuan. Tah aku hidup di buleudan benten-benten warna. Ieu ayeuna urang bedakeun deui. Tah nu kahiji aya ember, tangtos wae nya lebet kana kecap barang. Teras disusul ku ucing mah lebet kana sasatuan. Teras aya anjing lebet kana sasatuan. Blender kana barang, jukut kana tutuwuhan, sareng anu panungtung nu pamungkas eta tangka lebet kana tutuwuhan. Nah, ayeuna urang lajengkeun kana topik 8 anu janten topik pamungkas dina pengajaran bahasa Sunda kelas 1 nyaeta ngabahas ngeunaan kajadian alam. Tadi dia oge hidup diajar kana kakawihan. Janten nyanyi deui nya. Sok ku hidup engke nyanyikeun sasarengan. Nah, nu judulna teh pami emut keneh Bang Bang Kalima Gobang. Yu urang regepkeun. Etanya kakawihan Bang Bang Kalima Gobang. Nah, ayeuna orang emut-emut deui istilah kajadian alam anu kantos dipelajari ku urang sasarengan. Anu kahiji aya naonnya? Tah, anu kahiji teh aya gambar caah. Caah teh dina bahasa Indonesia nama banjir. Gambar anu salajengna aya taneuh uruk. Nah, taneuh uruk dina bahasa Indonesia nama disebut oge tanah longsor. Taneuh teh hartina tanah, uruk teh hartina longsor. Nah, anu salajengna aya gambar walungan mudal atau dina bahasa Indonesia na sungai meluap. Anu terakhir aya hutan gundul. Nah, etanya pengajaran bahasa Sunda dimulai topik 5 dugi ka topik 6. Atuh tangtos wae Miss Nunu dina ngajarna masih aya kakirangan, mangga ku hidup diapalkeun deui nya. Hatur nuhun, sampun.